kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Di antara kesalahan anu umum terjadi di kalangan jalma-jalma anu ariman ka Gusti Allah, sebagian di antarana nyaeta salah patekadan. Sebagian tina kesalahan patekadan anu seringkali terjadi, contohna seperti nalika ujang mandang ka diri batu katingali ku ujang aya nu jualan tahu bulat misalna, eta jalma teh tadina mah jalma sangsara tapi sanggeusna jualan tahu bulat jadi beunghar. Tah nalika mandang ka eta jalma tuluy timbul anggapan dina diri ujang yen ngabeungharkeun eta jalma teh tahu bulat. Tuluy kusabab ujang hayang beunghar mangka ujang nurutan jualan tahu bulat. Talamun ujang seperti kitu mangka berangkatna ujang jualan tahu bulat teh berangkatna tina kasalahan nyaeta salah patekadan. Sabab anu sabenerna mah nu ngabeungharkeun eta jalma teh lain jualanana lain tahu bulatna tapi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun bener mah nu ngabeungharkeun teh tahu bulat mangka sakabeh jalma anu jualan tahu bulat pasti beunghar. Sedengkeun kanyataanana mah teu sakabeh jalma anu jualan tahu bulat jadi beunghar. Eta jadi bukti yen sabenerna mah nu ngabeungharkeun teh lain tahu bulat jeung lain anu sejena, lain ilmu, lain amal, lain perdagangan, lain pertanian, lain perusahaan, tapi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohna deui ujang ningali aya jalma anu gering tuluy didoakeun ku kiai make kalimat tuluy eta jalma teh cager tina geringna, tuluy ujang beranggapan yen nyageurkeun teh kiai. Kusabab ayeuna ujang keur gering mangka ujang berangkat ka kiai rek ngubaran nyeri peuteung. Talamun ujang patekadanana saperti kitu mangka berangkatna ujang ka eta kiai teh berangkat tina kasalahan nyaeta salah patekadan. Sabab sabenerna manu nyageurkeun lain kalimat, lain doa, lain kiai, tapi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Taeta salah patekadan nu kahiji. Nu kaduana aya jalma anu nalika manehna meunang pitulung karunia rahmat Allah manehna beranggapan
yen manehna menang pitulung karunia rahmat Allah teh disababkeun ku kaalusan dirina. Cek nu osok salat peuting kuring menang pitulung karunia rahmat Allah teh sabab kuring osok salat peuting. Cek jama nu osok wirid kuring menang pitulung karunia rahmat Allah teh sabab kuring osok wirid. Cek jama nu osok shalawatan kuring menang pitulung karunia rahmat Allah teh sabab kuring osok sholawatan. Nya kitu deui cek jama anu osok puasa Senin Kemis kuring menang pitulung karunia rahmat Allah teh sabab kuring osok puasa Senin Kemis. Talamun ku sabab menang beja seperti kitu tuluy ujang migawe salat beuting atawa migawe wirid atawa maca sholawat atawa puasa sunah, mangka berangkatna ujang kana migawe eta perkara teh berangkatna tina kasalahan, nyaeta salah patekadan. Kusabab kitu kahade urang kudu taliti dina nyerang kahirupan. Mun erek ikhtiar erek ibadah samemeh melangkah kana eta ikhtiar kana eta ibadah, urang kudu geus bener heula, nyaeta kudu geus bener sejak dina patekadanana. Lamun terjadi seperti tadi, maka sebelum melangkah ujang sudah salah. Nalika sebelum melangkah sudah salah, maka kadituna bakal salah langkahna. Langkah pertama na salah, langkah kedua na salah, langkah katilu na salah, jeung saterusna. Tahirup kudu api teh kasub kudu api dina urusan anu saperti kitu. Jeung ari apik eta teh sabagean tina katakwaan. Jeung kudu apik teh sabab nalika ente migawe kasalahan mangka nu bakal ngarasakeun akibat tina eta kasalahan teh diri ente sorangan. Mata kanyahokeun ku diri anjeun, inayatuhu fika la li syai'in minka wa aina kunta hina wajahatka inayatuhu wa qabalat qori inayatuhu lam yakun fi ajali ihlasu amal wala wujudu ahwal balam yakun hunaka illa bima'dil ibdal wa adimin nawal. Ari pitulung Gusti Allah ka diri anjeun eta teh lain karena ayana sesuatu seperti ayana suatu kahadean dina diri anjeun. Sabab pitulung Gusti Allah ka diri anjeun geus diputuskeun di zaman ajali keneh. Nyaeta zaman di mana anjeun can dilahirkeun ka alam dunya. Di zaman eta can aya ikhlasna amal jeung can aya wujudna ahwal dina diri anjeun. Hartina memeh anjeun lahir ke alam dunya Gusti Allah geus leuwih ti heula nangtukeun pitulungna ka diri anjeun. Ku
Kusabab kitu mangka antara pitulung Allah jeung amal nu ikhlas nu dipigawe ku anjeun ayeuna di alam dunya Allah hubunganana Allah hubungan sabab musabab matak ente tong GR tong ngahayal tong beranggapan yen datangna pitulung karunia rahmat Allah ka anjeun teh disababkeun ku ayana amal di diri anjeun. Sabab nu sabenerna mah lain kitu kasep eta teh tibalik nu sabenerna mah ari nu bener mah lain ku sabab migawe amal mangka anjeun meunang pitulung Allah, tapi ku sabab meunang pitulung Allah mangka anjeun jadi bisa migawe amal gitu. Lamun lain karena pitulung karunia rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala saha jalma di ieu alam dunya nu bisa migawe amal soleh aya teu aya matak geura omean tekad anjeun supaya loyog jeung kebenaran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sing inget kahadian nu aya di diri anjeun, amal soleh nu dipigawe ku anjeun tong diiktikodkeun, tong dianggap sebagai sabab tina datangna pitulung Allah ka diri anjeun. Lamun dianggap sebagai sabab tina datangna pitulung Allah, mangka eta anggapan anu saperti kitu teh kaasup kana hayalan. Jadi umat ulah ngadoktrin ka diri anjeun sorangan ku hayalan. Sabab ari hayalan mah jauh jeung kebenaran, jauh jeung kanyataan. Kanyataanana mah inayatullah bil abdi rahmatun minallah fil ajal qabla ayyujad amalun fakaifa yakunul amalulahi sababan pil inayati robbaniyati sabiqoh pil ajal. Pitulung Gusti Allah anu ayeuna dipaparinkeun ka anjeun di alam dunya eta teh mangrupakeun rahmat Gusti Allah anu geus ditangtukeun di zaman ajali. Samemeh ayana amal anjeun, hartina memeh anjeun digumelarkeun ka ieu alam dunya katangtuan ngeunaan pitulung Gusti Allah ka diri anjeun mah geus jadi, geus ditangtukeun, geus diputuskeun. Mangka rek bisa kumaha amal anjeun anu anyar jadi sabab tina pitulung Allah anu heubeul. Teu asup akal sehat lamun amal anjeun jadi sabab jeung pitulung Allah jadi musabab. Di mana-mana nu jadi sabab mah nyaeta anu teu heula, anu heubeul, jeung anu jadi musabab mah nyaeta anu ayeuna, anu anyar. Contoh nu gampangna ari ente dahar heula atawa wareg heula. Dahar heula kakara wareg atawa wareg heula kakara dahar.
dahar heula kakara wareg. Tadahar teh disebut sabab ayana ti heula, sedangkan wareg disebut musabab ayana panuri. Hartina nu heubeul jadi sabab kanu panuri, nyaeta dahar jadi sabab kana wareg. Teu bisa dibalik, nu anyar jadi sabab kanu heubeul, teu bisa wareg jadi sabab tina dahar. Tapi tulung Allah ge kitu. Pitulung Allah ka anjeun teh geus ditangtukeun ti heula, nyaeta di zaman ajali. Berarti eta pitulung Allah teh anu jadi sabab, lain anu jadi musabab. Sedangkan ari nu jadi musabab mah nyaeta amal perbuatan anjeun. Hartina ku sabab pitulung Allah mangka anjeun migawe amal kitu, lain ku sabab migawe amal mangka anjeun meunang pitulung Allah. Pikiran nu bener kaharti teh nya kitu deui dina urusan munajat. Fa Allah iyyaka matatlubuhu minhu la li syai'in minka iktadahu sulatil kal ado bal bimah dirahmati wal ifgol minallahi ta'ala. Nyubadanana Gusti Allah atawa ngaijabahna Gusti Allah kana naon anu dideuheus ku anjeun, eta teh lain ku sabab ayana sesuatu dina diri anjeun saperti wirid jeung sajabana. Tapi eta ijabahna Gusti Allah ka anjeun teh murni hak prerogatifna Gusti Allah salaku pangeran. Hartina eta teh murni karena karunia rahmatna Gusti Allah. Sabab lamun lain karena karunia rahmatna Gusti Allah, anjeun teh moal bisa munajat, moal bisa ngadoa ka Gusti Allah. Wa kadalikal a'malu sholihat, nya kitu deui amal-amal soleh nu dipigawe ku anjeun. Eta teh lain sabab tina datangna pitulung Allah. Hartina anjeun meunang pitulung Allah eta lain karena anjeun migawe amal soleh, tapi karena karunia rahmatna Gusti Allah. Sabab lamun lain karena karunia rahmatna Gusti Allah, anjeun moal bisa migawe amal soleh. Itu naon hartina ikhtiar jeung doa anjeun ulah diiktiqadkeun ku anjeun, ulah dipandang ku anjeun sebagai sabab tina cumpona naon nu dimaksud ku anjeun dina ieu kahirupan dunya, saperti kesehatan, kabungharan jeung sajabana.
ulah dugi ka ujang nyarita kuring saha teh gara-gara usaha jeung doa, kuring beunghar teh gara-gara usaha jeung doa jeung sajabana tapi iktikodkeun ku anjeun, tapi pandanglah ku anjeun yen eta perkara teh nyaeta usaha jeung hasilna, doa jeung ijabahna eta sadayana karena pitulung karunia rahmat Gusti Allah. Itu tuluy anu salajengna palingkeun pandangan batin anjeun tinu heubeul jeung tinu anyar kanu bogana nyaeta ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu anyar contona saperti amal anu ayeuna dipigawe ku anjeun dina kahirupan anjeun di ieu alam dunya. Contona deui saperti munajat anjeun, sedengkeun ari anu heubeul contona saperti takbir anjeun. Supaya anjeun teu jadi jalma anu ta'aluk jeung iktimad kana amal atawa kana doa, jeung teu ta'aluk jeung teu iktimad kana takbir. Mun anjeun ta'aluk iktimad kana usaha jeung doa, anjeun bakal nyarita semuanya karena usaha dan doa, mangka anjeun poho ka Allah. Mun anjeun ta'aluk iktimad kana takbir, anjeun bakal nyarita semuanya karena takbir. Kanituna anjeun teu daek berusaha jeung berdoa dengan dalih mun geus ditakdirkeun salamet mah teu kudu berusaha, teu kudu berdoa, pasti salamet. Teu kudu ngadoa, teu kudu berusaha. Ari geus ditakdirkeun ku pangeran asup ka sawarga mah pasti kuring teh jadi ahli sawarga. Mata teu kudu salat, teu kudu zakat, teu kudu puasa, teu kudu munggah haji. Eta teh ngaranna iktimad jeung ta'aluk kana takbir. Tina mandang kana takbir anjeun poho ka Gusti Allah. Padahal di atas takdir aya kekuasaan Gusti Allah. Kamaha kawasaanana Gusti Allah mah teu bisa disogok ku usaha jeung ku doa, jeung teu bisa dielehkeun ku takdir. Ku kamaha kawasaanana Gusti Allah bisa ngarobah takdir anjeun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Majid, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Parantos ngawahyukeun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dina Al-Qur'an, Gusti Allah ngahapus kana naon anu dikersakeun ku anjeunna, jeung Gusti Allah netepkeun kana naon anu dikersakeun ku anjeunna. Jadi ari Gusti Allah mah teu gumantung kana takdir ente, teu gumantung kana usaha ente, teu gumantung kana doa ente. Tapi sabalikna ente jeung takdirna jeung usahana jeung doana anu gumantung ka Gusti Allah. Kusabab kitu anjeun ulah berpaling ti Gusti Allah kana sabab saperti kana usaha, kana doa jeung kana takdir. Tapi berpalinglah anjeun tina sabab jeung musabab.
nyaeta tina usaha, tina doa, tina takbir ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala salawasna. Ari berpaling tina usaha teh hartina lain ulah usaha, berpaling tina doa teh hartina lain ulah ngadoa, jeung berpaling tina takbir teh hartina lain ulah percaya kana takbir. Berpaling tina usaha, tina doa, tina takbir teh hartina batin anjeun, hate anjeun, patekadan anjeun ulah ta'aluk jeung iktimat boh kana usaha, boh kana doa, boh kana takbir, tapi bertauhidlah, tapi bertawakalah ka Gusti Allah 100%. Gitu. Mani tamada alal ajal wa tarokal amal bahwa madrur. Saha jalma anu iktimad atawa anu tatageman kana takbir jeung teu daek migawe amal, mangka etalah jalma anu katipu. Jadi mun ujang teu daek migawe amal dengan dalih pasrah kana takdir, mangka ujang teh geus katipu. Pasrah mah ka Gusti Allah kasep, lain kana takdir. Ari pasrah ka Gusti Allah teh hartina digawe, nyaeta migawe sadaya parentahna gitu. Wa manita mada alal amal walayan duru ila rahmati sabiqoh pahuwa jahil. Jeung sahaja mah anu iktimad kana amal, anu ngandokeun amal, nu tatageman kana amal, jeung tumandang ka rahmatna Gusti Allah anu geus leuwih ti heula ditangtukeun ka dirina, nyaeta anu jadi sabab manehna bisa migawe eta amal, mangka etalah jalma anu bodoh, nyaeta kabobodo ku tenjo kasamaran ku paningali dirina sorangan, hartina kahijab ku patekadanana sorangan, ku pandanganana sorangan, ku kabodohan dirina sorangan. Waman amila wa nadara ila rahmati sabiqoh pahuwa muhikun kamilun wasilun. Jeung saha-saha jalma anu migawe amal tapi teu mandang kana amalna, melainkan mandangna ka Gusti Allah, sehingga manehna sadar kana rahmat Gusti Allah lah manehna bisa migawe amal, mangka etalah jalma anu patekadanana bener, anu patekadanana sampurna, anu patekadanana tembus ka Gusti Allah.